barudak Tuhan Syekh teh ngahudangkeun urang supaya urang teh ulah hees bae abeh urang hirup kuari teh hudang katempo geura alam kubur katempo alam akhirat dek di mana bae urang hirup jadi kiai sing jadi kiai lu nempo alam akhirat jadi ustad sing jadi ustad lu nempo ke alam akhirat jadi pejabat sing jadi pejabat lu nempo ke alam akhirat jadi pedagang sing jadi pedagang lu nempo ke alam akhirat jadi petani sing nempo ke alam lu itu jadi karyawan gitu kene lamun geus kos kitu senangeun Kangjeng Nabi urang Indonesia moal kadenge anu korupsi moal aya ieu mah kakarak 10 sedangkeun janji 50 40 deui Haji Mamin bingung hitungan sebabnya nage bakal kemana